Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Kumaha dararamang mitra nuhun upami dararamang mah eta nu kumanggang disuhunkeun siang kalayan wengina. Mudah-mudahan sadayana anu nuju tadamang sing dianggalkeun sehat deui sabiharinya. Anu nuju balaroke tanya sing diseureurkeun dilancarkeun rezekina. Anu nuju badarete nya mitra. Anu nuju marung kawut hate antara nuju ngulut mudah-mudahan sing diberageun deui manahna gitu nya. Mudah-mudahan sadayana anu nuju galau gitu nya. Anu nuju galau nya. Mudah-mudahan we lah anu nuju galau sing behbar deui sing bagja deui. Doa anu sae, doa anu endah kanggo sadayana nu parantos manco kana dongeng manggang dina judul Dedemit Leuwih Ronggeng teu karaosnya geuningan ayeuna teh tos dugi ka episode ke-14 nya mitranya. Hapunten manggang bilih aya kalapatan nya mitra boh dinu ngaguarkeun caritana atanapi tinu kalapatan anu sanesna pangpangna mah tinu ucapanana nya kumargi kauning ngapanginten ku para sadarek oge manggang nuju tedamang setruk teh nya nuju. Jadi letahna teh kadang balelol mitra upami panjang-panjang teuing macakeun naskahna kumargi kitu. Ayeuna mah kan dongeng teh kumanggang paling 30 menit 35 terawas kapungkurnya teu kiat mitranya nada dihapunten we kajembaran manahna. Mudah-mudahan sing ngartos kanu kayaan manggang. Atuh nuhun mitra kaum dangu. Aya Neng Isma Amalia tanya, aya Tamim Bilal, aya Dede Supriyadi, aya Neng Alika, aya Florentina Ning, aya Nunung Salamah, aya Titi Kawakan, aya Abi dan Taruna Syaidin, aya Diah Rodiah cenata saya komentar nata. Ih cenah muriding ngadangu bangbung hideung heg ngadangukeun dongengna dikanasonkeun atuh cenah mending ngadangukeun bari ngariung sareng tatangga ting jarerit rame pokona mah cenah mohon nya baktos ka para tatanggi nu aya di dinya ti banggang sadayana nya. Hatur nuhun Kang Edi Setiawan, Enjang Sunaria, AA KB2OK ti Antapani nya kamari teh nya nuhun nya bager. Hatur nuhun ta Antapani hadir dongeng manggang mah lain dari yang lain teh sapertos nu sanes lanjut manggang abaikan jangan terpengaruh saur. Hatur nuhun Mama Tita, hatur nuhun Mama Tita Abdul Mubarok, ta hatur nuhun Deni Susanto nya. Dewi tanya Taiwan hadir. Jefferson hatur nuhun Teti Nurwati, Muhammad Jupri, Nur Apni tanya Nur Apni, Ridwan Nurbayan, Adam Misnawan, aya Rapi Salman Sopian, aya Kinan Cantik, aya Asep Gobang, aya Sumarni Rusdianto, Lina Marlina, Ahyar, Bambang Triana, Nenden Suharyanti. Hatur nuhunnya teh Nenden. Aya MRFD MD tanya. Hatur nuhun bager. Cat laras mohon tetap semangat mah ngaguar dongengna sok sanaos aya dog pangrewong cenah anu mika cinta dongeng mah moal nyawad ka setiap pendongeng angguran nganikmati guaran dongeng ti saha wae. Dan setiap pendongeng masing-masing gaduh ciri khas sewang-sewangan tamun laras pisan. Ari anu manco penonton alami penonton murni mah moal nyawad moal anu nyawad panggita anu sami-sami ngadongeng gitu nya. Anu sami-sami ngadongeng anu nyawad mah panggiten nganggo akun palsu atanepi sadarekna atanepi reng-renganana teh sawios-wiosnya. Kita maju terus pantang mundur, maju tak gentar membela yang benar gitu nya. Saur Kang Ibing teh lain teh cager pan hut RI bannya hari ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus teh geuningan nya sakedap deui tah 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Mudah-mudahan urang merdeka nya. Merdeka teh merdeka sanyanya merdeka gitunya mudah-mudahan lah.
pada larang tak Odang Wahyudin Kang Odang kemana we Kang Odang nya nembe komentar deui. Hatur nuhun aya Inar Khairunisa, Dania Andriani, Yaya Truhiat, Trisna Yuwana, Kang Trisna ti Malangbongnya. Tong janten alit manah cenah kitu-kituan aya jalmi riweuh nu niat awon mah da biasa jalmi mah lamun seueur resep teu anggang tinu mikangewal leres pisan. Hatur nuhun ta Kakang Trisna Yuwana nya yuk satia yuk kan dongeng manggang di guaran sadayana ku anjeunna. Sareng naon maparin like sareng komentarna oge sae ieu setiap dongeng. Hatur nuhun baklos kapala wargi nu aya di Malangbongnya di Garut. Kang Ridwan Nurbayan tanya atos Teti Nurwati tanya kapungkur nuju bulak tahun 88 nuju SD cenah teh sok ngadukun dongeng dah. Atosnya mung sakitu heula panginten mitra anu komentar dina Demit Leuwih Ronggeng episode 13. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang barandungan bae dongengna. Dugi ka mana cenah kamari teh coba urang puterkeun lah salit we tungtung nanya supados nyambung. Saha anu teu sieun atur ka ari kadinya nama. Sinini geuwat yang hareup ka Kisarju. Kuring ngarsi kana perkara eta mah bah, ngarsi. Tapi ku ayeuna kuring ngarasa teu tega kana si barudak kota. Sok las ingat kana nasib Sukesi anak kuring baheula. Tah, ku kituna kuring merdeka kawening galih manah sararea pangpana ka Abah Saryu jeung Ki Johari supaya nulungan. Hapunten deui lain teu karunya. Tapi dah dikumaha deui oge urang lembur asa keung lamun seug urusan deui jeung eta barang anu aya lain basanya lambat barudak kota malah bisa ngabalukarkeun cilaka bikeun sararea ka urang lembur. Cek Aki Sarju kekeh nolak dipuntangan tulungeunaan urusan jeung eta barang teh. Enya kalinya nama kuring oge ngarti pisan Abah. Tapi kapanan anu jadi korban teh lain urang lembur wungkul, tapi anak kuring oge saruamil tiwas. Pikeun kuring teh matak jadi halangan atawa kumaha bae oge dina urusan deui jeung eta barang goib teh. Justru kahayang mah malah mandar supata ti Demit anu ngageugeuh eta susu kemas buru-buru dimusnahkeun supaya eueuh korban deui. Mitra dikitukeun ku sinini Kisarju pun kitu deui Aki Johari sarta urang lembur sajena tetep mugen ngarasa wegah kudu urusan deui jeung eta barang anu sawatara taun ka tukang kungsi nyieun karaman di eta lembur. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra. Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu mireungeuh kitu lain deui ku ciwana Nini Salasih teh. Telira red mehna ngareret Ki Johari. Kumaha Ki Johari? Cek Aki. Nah salira teh tiasa nuhunan kada pamunut kuring. Ki Johari ngarahuh sakedapan. Kawas nu keur micen Bang Baluh kabingungna. Mitra ari Ki Johari teh baheula sobat salakina Nini Salasih. Ngan teu kabeneranana teh baheula basa salat Jumat di masjid datang gorombolan. Sawareh pamuda-pamuda di lembur eta mah dikerid dibawa ka leuweung dijadikeun anggota gorombolan. Tah tidinya asal muasalna salakina Nini Salasih jadi kabaud gorombolan. Tapi syukur manehna mah tina kaayan hurit baheula teh salakina Nini Salasih mah bisa nyamuni nya didinya nyamunina teh di leuweung anu teh jauh ti Leuwih Ronggeng.
Mitra urang teraskeun. Kumaha Mitra? Aki Juhari mah henteu kakeureud ka gerombolan. Kusabab mana berhasil lolos, lumpat ngajauhan eta masjid. Mitra, kawas nu keur micen Bang Baluh kabingungna rada berat oge nyieun kaputusan Ki Juhari teh. Bari jeung aya tekanan ti urang-urang lembur anu sakitu beratna. Dina lebah dieu manehna kudu wijaksana boh ka urang lembur atawa ka sinini. Dina urusan ieu urang moal bisa ngabaudkeun atawa ngailubiungkeun urang lembur. Dini urang dia geus embung urusan deui jeung masalah ieu. Dalah kuring sorangan oge sabenerna mah ari kalingrang mah henteu ieu teh ngan gede kabeung berat wungkul. Kusabab dina meruhkeun pangaweruh jurig leuwih ronggeng eta teu bisa gampang-gampang gitu wae, lain pagawean jalma nu kakarak memuluk dahar. Tapi kudu aya tareka leuwih jero anu resikona oge tang teu leuwih gede kitu tah ni. Naon tarekahna Ki? Sugan kuring bisa nohonan. Kieu teh ari kudu bisa neangan maheug wae. Neangan teh neangan kumaha? Urang kudu bisa neangan sekeseler anu jadi pupuhuna. Nu teh lian anu kungsi muhit eta barang. Ari sakanyaho Aki mah ngaranyi Nemi anu boga mimiti eta barang teh. Saurang sinden anu kakoncara mindeng nembangkeun tembang bangbung hideung. Ya zaman baheula manehna mangrupakeun sinden moyan kaceluh ka awun-awun kakoncara ka jana pria. Paling dipekahayang eta teh boh ku bangsa urang atawa ku para juragan. Saking ku paten-patena eta kinasihan Nyi Nemi, manehna mindeng diondang ka lembur-lembur anu jauh. Tah, ieu beja katampak ku Aki ti uyut kapuk pisan. Ari uyut kapuk nampa bejana ti Nini Awang, malah cenah Nini Awang pisan anu ngalarung mayitna di leuwih ronggeng. Tah tidinya susuk emas pamujaan teh hodamna ngancik ka saturunan kahandapna. Saliwat teh eta mah eueuh nu muhit deui kuring nampa beja teh di jenata bapak kuring. Jenata bapak kuring teh Aki kuring apal ti Nini Awang. Ceuk Ki Juhari ngoreksi deui kajelasanana. Dongengna ngeunaan hal ihwal ngeunaan eta kajadian panjang lebar. Jadi orang kudu maluruh turunan Nyi Nemi nya. Kudu maluruh turunan Nyi Nemi. Anya iwal ti turunan eta. Sanajan maranehna tang tu tarapal kana lakon Nyi Nemi, tapi getih anu ngocor ti sekeselerna bakal jadi pamaranca anu ampuh. Dina meruhkeunana, dina getih turunanna aya hodam lingsir siat siawekeun di setan Nyi Nemi. Rada berat oge ari kitu mah. Nya kumaha urang maluluh sekeseler turunan Nyi Nemi. Rek mana urang neanganana. Justru eta anu hesena teh. Neangan turunan Nyi Nemi. Lamun geus kapaluruh mah gampang pikeun ngungkulanana. Ku ayana sekeseler turunanana insyaallah pangaruh eta barang bakal musnah. Kitu nya. Atuh maran sajan kapaluruh turunan Nyi Nemi mah nasib barudak kota moal bisa katulungan. Tetep dina ancaman. Tetep aya dina ancaman. Kamana wae bakal dikukuntit. Ngan ku sahulaanan mah urang kaluarkeun heula wae barudak ti leuweung. Kumaha? Tah hade kitu. Barudak eta mending cenah marulang heula. Karunya malah mandar jadi kata langsara. Cuk Aki Sarju Mitra milu mahiran cumarita.
Inya hari kitu mah sahulanan mah kuring rek matakeun akal tareka ngaluarkeun heula barudak kota eta ti leuweung. Yaki adi kitu we heula sahulanan mah ngan sakali deui kuring mah papadon supaya barudak kota ulah dibawa nganjrek ka dieu, ulah dibawa ka lembur bahaya bisa aya balukar anu teu dipiharep tina heula eta. Nya tembal Aki Johari pondok. Mitra kaum dangu kocapkeun di tempat sejen di jero leuweung nu telian iwal di imah Nini Salasi. Harita teh Herman jeung Tika keur kokotetengan neangan Uju nu teu kanyahoan leungitna. Harita teh basa Herman jeung Tika kasarean si Uju ngaleungit teuing ka mana ngrelesna. Di teangan bari digeroan angger Uju eueuh nembongan eueuh nembalan. Kamana tuh si Uju teh? Yo Uju ditampian eueuh kamaha tuh budak teh? Herman gegeroan bener-bener tengarti keueuhna Uju anu padahal samemeh maranehanana ngalanyap kasarean teh Uju aya di dinya ngagoler bari dianggelan kurang salna teh. Imah Nini Salasi dikulibek ka sabanjuru tapi oleh Uju teka sampak saheulaanan mah maranehna terus tuluy ngajanteng punten. Saheulaanan mah maranehanana tuluy ngajanteng di pipir imah bari rurat leret ngencarkeun panenjona ka saban madahab. Ojo taya jawaban mitra ukur ditembalan ku hilwirna angin anu geus manjing ka wanci sareupna. Burit harita teh jangjang peuting geus mimiti nutupan alam dunia. Dina kaayaan anu samodel kitu hate Herman jeung Tika beuki getir tegenah rasa kaweur ku itu kaweur ku ieu keur mah kaweur ku can ngurunyungna si Nini katambah Uju ngadak-ngadak leungit deui. Mitra sanggeus ngajanteng Uju teu bae nembongan gebat maranehna asup deui ka jero imah ret ngareret kana rangsal Uju anu geus muka. Herman muru nyamperkeun terus ngogo nitenan seusi rangsal dikotek-tak jerona tapi nu ayangan ukur baju jeung sawareh alat-alat camping. Tika beuki tambah bingung halisna kerung banget katangan sepa. Nah kamana ari si Uju teh Kang? Jeung rangsal ge kaayaan muka anu dibawana eta. Kateuing atuh Neng. Ku aya wae deui teh. Tembal Herman. Sabot maranehanana pating gerendeng. Nah atuh. Ceuli Tika ngadadak rancung, ret ngaret keluar imah si Nini, bari dangdak dengdek ngadedengikeun. Aya sora anu ngawi, hawar-hawar, beuki didenge kumanehna beuki nyaho sanu keur nembang teh. Eta bet kawas ora si Uju eta anu keur nembang. Mitra kaum dangu,
Mirengeh kitu tesrikna setengah lumpat Herman jeung Tika gewat muru kaburuan imah sinini. Tidinya mehna gagarowan bae ruat taret neangan. Nya benar. Suara si Ujo. Ujo di mana tong Ujo? Jo di mana? Panggero Herman angger ditembal ku hariring tembang kawih buhun wungkul. Taya jawaban sama sekali jika teu malire. Sahulaanan mah Herman jeung Tika dangdak dengdek ngadidengikeun heula. Di mana lebah datangna sora? Tetela datangna ti arah jalan satapak anu ngajugjug ka tengah leuweung kabeh tonggohkeun. Tepanjang mikir gewat maranehna ngincid sejanyusulan sora anu keur ngahering kakawihan. Yo, Ojo, di mana maneh teh atuh Jo? Cek Tika kawas nurek miang nyusulan ke tempat eta sora jika nunggus ilang rasa kasieun bari jeung lempang rusuh panghareupna ngagidig asup ka jero leuweung. Neng are ka maneh? Tungguan atuh. Herman gegeroan tapi Tika teu malire terus bae lempang malah mah digancangan. Beki gancang celia belecir weh. Tika lumpat sakalumpat lampet asup ka jero leuweung bari gegeroan nyambat-nyambat ngaran Uju. 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 Jo. Ngireungeuh kitu rikat ku Herman diudag. Neng, kali Neng, montong Neng tungguan Neng. Hei, Neng. Nah atuh teu jauh ti buruan imah sinini ana jedak bae sirah Herman nenggar dahan tangkal jambu anu ngaroyom ngahalangan jajalaneun. Jedak koleang gebruk we Herman nambru. Sirahna ti teunggar satakerna eles we kapiuhan teh inget ti bumi alam. Ngalungsar teu walak kaya teu jauh ti buruan imah sinini salasi. Mitra kaum dangu kocapkeun Tika manehna teu malire ka Herman anu gegeroan. Terus bebing rat lumpat nepi ka geus teu katenjo deui kateureuy ku kakayon jeung rungkun-rungkun saliara nu ngajembrung di eta leuweung. Dipapag ku beleg-begna wanci anu geus ngagayuh kapetingnakeun. Atuh kaayan teh jadi poek mongkleng buta raju. Tapi sanajan kitu teu mangaruhan kana lampahna manehna terus nutur-nutur sora kawih nu ngaharingkeun tembang buhun nu ceuk maehna eta tayalian iwal ti Uju. Uju. Mitra ngan kaselang sababaraha puluh menit tinditna Tika. Tilebah kaler sinini jeung Aki Juhari kakadak nepi kadinya ngan lain deui ruasna sinini. Barang nampok Herman nu keur ngajoprak teu walak kaya di handapeun tangkal jambu batu. Kunaon ieu teh Sujang? Cek sinini.
Abah, kunaon ieu teh? Coba mana teh oborna? Kunaon atuh sikan urang bawa ka jero imah. Cek Aki Johari. Ya cakolan obor ya. Regeyang awak Herman digotong dibawa ka jero imah. Mitra sanggeus diubar aber ku si Nini jeung diparancahan ku Aki Johari berai panon Herman bentak sadar tina kapiuhanana. Sirahna jendol sagede endog puyuh. Neng Tika, Neng tungguan Neng, tungguan. Cek Herman walah wah weuleuh nanya nyambataran pamajikan. Istighfar yang, istighfar. Aya naon ieu teh? Jeung kamarana Neng Tika jeung Uju geuning suwung ka mana? Tanya si Nini. Atuh geus kitu mah dadak-dek weh ku Herman dicaritakeun segala kejadian anu karandapan. Tak kitu Nini, kajadianana teh ni. Herman mungkas dongengna. Leng, Nini Salasi ngahulang. Ret ngararet ka Aki Johari. Tuluy mere isyarat pamuntangan kudu pikumaheun. Anu direret surti terus pok nyarita. Lamun nili kebiasaan baheula. Setiap jalma anu kaikat dalam hutan dedemit leuwih ronggeng bakal lalumpatanana ukur ka 2 tempat. Nyaeta kaduruntok imah gedong urut ronggeng nemi atawa ka kuburanana Nyi Dasimah. Tah. Jadi mun urang neangan kudu gawat disusul ka dinya. Pami kitu mah hayu atuh Ki. Urang tos lami deui. Langsung saya ayeuna urang ka ditu. Kehola yang, kehola. Sama meh mangkat ka ditu urang kudu badami heula isu yeuna. Teu sagawa ya hidir kitu bae ari ngaduan rek nganteur nyawa mah. Tapi Ki, sabar sakedap jang. Kan Aki Johari cenah mikiran heula pipetaun engke ka di ditu. Nah sabar. Kantun lawan we atuh. Urang lawan ku sararea jurig teh. Is mah bisa ujang, tong baru ku hidup. Ya, dalah ku urang lembur nu sakitu lobana oge, saurang oge eueuh nu matu. Cara nyingklarkeun pangaweruh eta jurig je. Tawa taya lian Iwalti keke leng ngahulang si Aki teh. Nyaeta bener naon anu sok diomongkeun ku kuring. Cenah bade ngararet kan Nini Salasi. Nini Salasi unggek. Kumaha carana Ki? Tanya Herman penasaran. Cara nyinglarkeun pangaweruh eta jurig taya lian Iwalti urang kudu ngahadeurkeun turunan Nyi Nemi. Nyi Nemi? Nya, eta bibit-bibit munggaran ilmu sasaryang nu meulid ka iblis. Make jalan tarekah ku susu kemas. Nyi Nemi teh sinden moyan zaman baheula, jadi tetep cara ngalepaskeun atawa ngudar pangaruh jurig teh kudu ku teulahna. Sedangkeun ayeuna waktu sakitu samperetna kapanan. Pamohalan bisa ngadatangkeun turunan Nyi Nemi kitu wae, bade jeung teh nyaho di manana. Cek Aki Johari ngajelaskeun kalayan Daria. Mitra kaum dangu. Sareng sena Aki Johari mereka terangan. Herman ngadadak ulang mikir. Ngaran sinden buhun Nyi Nemi anu cikeneh disebutkeun ku Aki Johari. Sanajan maehna kamari oge geus ngadenge ti Nini Salasi, tapi can pati sadar kapala badinya. Ayeuna ngaran sinden buhun Nyi Nemi disebut-sebut deui ku Aki Johari. Herman sorangan kakarak inget yen baheula maehna asa kungsi ngadenge, malah kungsi nempo gambar lukisanana, tapi iraha jeung di mana Herman can manggih jawabanana. Lang mehna coba nginget-nginget deui mangsa ka tukang, meres otak ngabalikeun deui waktu di alam pikiran. Ngulang rekaman nalika ngaran-ngaran ronggeng Nyi Nemi disabit-sabit. Nyi Nemi keke asa kantos nguping, tapi di mana
kumaha jeung saha nu kungsi nyeroskeun sim kuring hilap deui. Tah geuning aya rayan cangjang. Cik cobi emut-emut deui jang. Ceuk Aki Juhari berag paroman nya kitu deui. Nini Salasih bangun marahmai asa boga pangharapan. Kina laki pamit telepat. Anu kantos nyabit-nyabit ngaran sinden nyinemi teh asa nama Ibu Sopi. Bu Sopiah. Saha Ibu Sopiah teh Sujang? Indungna Neng Tika, pamajikan kuring. Tika pamajikan kuring. Ki nya baheula kungsi saliwatan nyabit-nyabit ngaran eta sinden. Malahan ngangken ibuna pisan cenah. Kela Sujang. Saha tadi teh? Ibu Sopi. Sumon. Jadi Ibu Sopi teh anakna Nyinemi. Ngangkenna kitu ka abdi teh. Kieu caritana teh. Mohon karak ingat ayeuna mah. Kumaha jang? Harita teh basa can kawin jeung Tika. Can kawin jeung Tika masih bobogohan keneh. Beneran malam minggu nganjang ka bumina. Basa ning Tika keur dangdan di jero kamarna, darek nonton bioskop harita teh. Pirajinan kuring langak-longo kana lukisan nu nempel dina tembok. Lukisan Nyi Ronggeng. Nya kuring nanya ka indungna nu harita ngaliwat kadinya. Cenah eta teh Ronggeng Nemi. Ninina Tika, tapi Bu Sopi ngajawabna teh bangun harewosan. Kawas nu embung kadengieun ku Tika. Tak kitu Aki. Kitu tah Nini. Har, Neng Tika. Jadi Neng Tika teh incuna Nyinemi Sujang. Cek Nini Salasih bangun ngarenjag. Mohon Mi, upami laras mah. Berarti incuna apa inten kumargi kapungkur waktu saat acan nikah abdi kantos amangan kabumina. Nya nambah emut ayeuna mah. Didinya abdi sakade kali perhatian ku hiji gambar lukisan istri nganggo rangsukan kabaya disanggul gelung anu ngajeblak dipajang dina dinding ruangan tengah. Nya sanggem Bu Sopi harita ngajelaskeun eta istri nu aya dina lukisan teh gambar Ronggeng Nemi. Ninina Tika cenah harita abdi tepati meratoskeun. Alhamdulillah jang. Duruk cup wae jalan komo mentas mami kitu mah. Kalarasan jalmi anu bade dipilari teh turunan Nyinemi keneh. Jadi hayu ayeuna keneh urang ka ditu. Insyaallah si Neng moal naon. Mung salembang kudu saurang deui ieu teh saha teh tadi teh. Jujunya. Sanes juju. Tapi uju ki uju. Adi misan kuring eta teh ki. Adi misan. Sumon. Pameh kitu mah hayu atuh ki. Urang enggal-enggal nyusulan. Hayu jang hayu. Adi eta Nini. Adek milu moal nah bade ngiring atanapi bade di dieu we. Aki Juhari ngareret tumanya ka si Nini Salasih. Nini oge hayang milu. Nam urang susul ku sadaya. Bawa lampu senterna Sujang. Tembang Nini Salasih. Atuh geus kitu mah teu talangke deui mananehna gura giru indit ninggalkeun eta imah. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.